minantu atau kakaknya awe HP apa itu pemajikan bareng setuan beas bukan sabun kumaha kakak cicing wae Nakain ya minta awe aja udah minta kela ya orang ada jualan lah ya nya daguannya di deku mama ordenan bisa ada mau lebih mah orang ada jualan lah boga barang warisan sok engke naon warisan anak boga aya barang warisan ti babe pokoknya mah daguannya mama di jeung si neng mah engke pokoknya mah orang balik urang mau beas ya siap mah oke. Kumaha euy ya nawe merenanya sepatu hiji-hiji lagi euy warisan ti babe merenan kudu dijual ku urang urang nya ya kan mah ada logo ieu ah media urang ajaran lah itu udah logo teh tuh logo ah jual lah bukan payu ya lumayan kembali beas gua minat tuh teh kami pakai ah bawel kan jual ya kembali sedot ketika saat wae buat ieu na ya saat Hei, Bang. Kenal. Ieu sedot wae saya teh kayak teh saat oh bener suburna sarua euy di mangrong ge. Heeh. oh sunau Kana musim halo. euy jiga nama masalah di berarti gimana Bae kudu di dia meureun kunaon? Mesin heueuh. Jika nama loba kan nu marake PDAM di sana. oh Urang kudu nulutannya urang eta we. Heueuh. sampai tahu kurang ya baru dah orang jual tawarkeun urang udah bos kenalan ya Apa baik? ah biasa dikla Ada pirasat ya beda. Naon? Naon ieu? jadi kieu urnya orang teh minta tulung lah gede nang ieu nya kayak orang boga sepatu ieu sepatu warisan ti babe ieu Sepatu naon? puluhan tahun ieu sepatu ieu Sepatu naon ieu? kulit asli tuh ah nya kulit asli wani dibuktikan sok nya ajaran lah sok ajaran lah Halus ieu mah euy. sok ajaran Ara mesin aing. majah majah Nah ya bak ning. mau make kaos kaki make bisa diganjal Ade euy. sok lah geus dimurahkeun Cing. ajaran lah atuh Maksudna dijual. wow Nah di lelepan mari dijual. ih pan kebuakeun meuri itu asiko Tapi pantes tuh kan ieu ngeluki gitu patutnya nanya. Oh, eta mah nilap. Oh, nilap. Itu naon dijual. Jual sabaraha? Wah, coba merek HP ya mah euy, merek Hero. Kalau Ting sabaraha. melah 50 lah 10 gede orang iya we, iya mah. Lamun edek 25 jadi lah. Ayeuna mah. Oh, 25 jadi lah. Oh, hati yang buat kulit asli. lah kenal lah biur Dia. dia lah sok ikan duitnya baik lah ya kresek tah sok lah Keresek lah itu. pasti kresek lah tok nah ya kemarin 2000 Baik 2000-an ke baiknya. baik lah Lah, 25. Iya, resek kan. ya nya ya orang kurang ijab lah ya kita merenan bismillahirrahmanirrahim sejak abdi merenan ngical sepatu karena pangawas merenan 25.000 ya harus tapi pabrik merenan nyangatkeun merenan sepatu cing lancar merenan abdi ya dia kena yang ngaon eta cing Amin. Sing eta cing berkah eta eta apanya? cing awetnya Kana beas ya kana cekap. nya nunnya keluarnya Ayo. ya siap Siap. oke Oke. Arah, Ribu. Ah, yuk. bawa itu baik. Ayo harus.
akan itu mulang-mulang. Non air Pak. Iya mau oleh-oleh. Tuh. Nah, ayo mana sepatu? Si Eta tadi teh ngajual sepatu, teh maksa kan. Karek Tadi kumaha? mahal. Karek di Nah, tadi napan bogo ke sepatu dia matakan di PC. Tapi teh sok atuh beas atuh. kumaha tuh. Kayak kita orang jual deh banyak. Sok kali. Yang meuli beas. Jadi teh kau pada kahayang ditarekan we. Daripada ayeuna nyangu mending jual deh. Orang jual deh banyak. Di pamajikan teh euy kau pada kahayang mawar kieu dicarekan kita dijual deui. Subhanallah ka dia ta balat teh jual. Deal, bos. Aing alhamdulillah euy menang milik bah. Syukur alhamdulillah. Tadi ngajual lauk, menang mancing dua hangat. Enak orang bagi dua aja kurang. Siap bos, atau lah Menang gocap Wah. lumayan tuh. bos. Gocap bos. Udut menang. Nawah. Mantap. Jadi kumaha eta aturan bos? Kurang bagi dua lah. Bagi dua, siap. Keur meuli beas Hade. Siap gas. Sakuan lang kayak orang tukerkeun. Meuli beas ari teh. Boleh beas. Eta laraskeun lah kecamatan. Aduh. Ceng benar saya jatuh menjelok bisa nyelok kana mata aing sia. Wah, kalau Aing dijedur ya. air Ampun. tadi bukan milik. Hah? Sok Kurang bagi dua ya. Ayo, siap. Oke. Mana Ces? Acara was aing aduh ya. Heeh. Kayak kahayang sekali, Sepatu naon? baturan. Oh, EPP pas datang ke imah teh kumaha majikannya kan dicarekan. Alah, kumaha tuh ayeuna? Jadi tuh imah tuh majikan teh dawuh ke beas acar jeung wayangna jual deui yang sepatu kahayang. Yang pisan Sabaraha. Sabaraha. ya teh yang 75 aing 75. Gocap tinggal ida aus sepatu mah tinggal Kumaha tuh nya we? bikin bae lah urang teh ulungan baturan euy. Ya, saya urang. Prinsip urang. Milik mah di mana we? Tah kitu lah sepatuna sok Jarang lah ya. Duit tangan aya gocapkeun bae. Ah, teu leuwih mah neangan we sorangan usaha tuh. jadi bagi dua nya Urang ge rek cari rek bagi dua dawa. sepatuna mah tinggal Dawa. Bawaeun eta keur ka imah ieu. sepatuna mah ieu mah kenangan urang ge matakan bogo dibeuli ge. Si urang cobaan lah. Dibalik atuh bos. Oh, yo. Kelahnya yuk suka aing maneh sabaraha oh ieu. Ulah sih urang cobaan lah ieu yo. Wah. Ah, baik. Ada kuat euy keningan. Jadi bos. Jadi deui lah. Sepatu ampun. Cing anak bola. Hade bos, juga baran Nangka bos. Alusnya. Yang ngedobang na ka dia na. Wah, nah kayak mau tiga nyelan, oh iya, ayah, bos kaki, Lagi oh siapa tuh? Wah, iya ceh. Bos, bae lah orang teh nulungan babaturan we. Urang beli we urang. Gitu badannya bosnya. Wah ya nang gocap. Bae rek kumaha deui, urang penting mah pemajikan teh gubuk wae di imah, nyarekeun wae. Ayo dia duit nanya. Gila ah. Nuhunnya. Oh baik gue Urang rek balik heula rek bawa beas. Siap. Ya, ada omannya aman dari bumi bos. Wah. Oh sabar. Oh duit nu tadi rek bagi dua. Nama yo siapa tuh je awang atuh bawa dua Gampang bos. Kalem bos, kalem lah. Kurang ini telah jeung urangnya. Siap bos. Oke. Aduh, alhamdulillah aya rezeki si Neng ya euy. Kadang sepatu lumayan sekarang. Kadang teh motor tadi berapa? 25.000. Lah kan mau lihat di mana
orang tipunya jelas sepatu tipunya ayam wina ya ayo bawaan kayu mah Ces, kenal deh nya. Kieu keur heula. Nongkrong biasa kayu nah. Kau beneran aja perlu kemana euy? Lah, Pak. Dengan jual beas? Beneran kok. majikan ya. Beneran. Aslina ya. Aing keur butuh pisan beas euy. Beneran keur butuh pisan beas eta beas sabaleter. Yuk masalah. Ini beas 5 kilo, kos beas kurang 2 liter. Bos, Beas 2 liter. Oh, jadi kamera 9 kiloan. 7 kilo aja lah. 7 kilo lagi. Ah, tuh percaya. Sabaraha? Balas 100.000 ya orang mah. 100.000. Hah? 100.000 lah kan bae lah. Aing teh beneran sepatu tadi Bapak. Tuh, kumo gitu. 1.000 ya. Aslina ya. Yo bener ya beas ya. Beas bener ya. Sembako ya sabun. Mama. Tong kudu. Percaya. Percaya kasih. Sewunya, ngapainnya? Siap. Nuhun. Biasanya. Siap nuhun ya. Kayak gimana? Ya siap. Hei orang dari kedolan. Oh, sok. Mungkin. Siap ya. Ya. Lumayan ya menang ya murah. Pasaklah gini semua. Numit penu minta bawel diterima. Baik kan? Yuk. Ces, kumaha bos? Bati anu tadi nanti jual sepatu teh dijen meuli beas tadi dari gua aing dipake depo kali teh jadi menang duit gedenya. Lah aslinya tadi tina gocap teh jadi batiannya Jadi bos. batian. Geus gocap tadi Anu tadi nadek jadi 25 ewang jadi kurang gocap ewang mana ya. Ade, bos. Mantap pokoknya mah. Bisnis awas bos. Bisnis. Mantap. Bisnis aman pokoknya Aman, mah. bos. Aduh. Kurang bagi dua, Ayo dua, siap. kurang ke warung heula. Baik cicing we obos pada dia kurang ditukeurkeun nanya. Benar. Asli. Siap. Siap obos pada dia. Siap atuh. Atuh santoknya. Kami duduk manis. Siap bos. Gagah. Aduh, kemananya minantu teh eueuh di Arab teh jeung geus beuteuh geus kebekan. Aduh, ampun. Ma. Ya, datang, Ma. Ma. Alah, euy alhamdulillah. Alhamdulillah, Ma. Ya menang rezeki ya. Ini Kurang heueuh, teh yeuh. Beas sebenarnya. Nyai ka mana, Nyai? biasa amekeun kesare. Dan nenangan wae kalak ieu. Kan beres penting pulang begadang jeung Begadang wae. kapan ngarti Ini budak buka. orang. Sok, Ma. Mama buka. Sok. Beas itu mau kurang itu. Hayang tereh. 7 kilo. Hayang tereh nyang apa dibeut kerbekan cing. Sudah mari belum buka. Terus iya gening Nah, Si Ogi. lain beas. Beas pemain lagi si Ogin mah. Ieu. Aduh, ya Allah, geus sapatu deui wae aing ieu. Wah.